Oi, Mai, kemana Mai? antara aja sapi. Bukan yang sapi ya? Yang sapi, gas, ayo. Dengarin. Tuh manti suara sapi. Mana? Ayo. Saya siapin dulu. Gagah motor aja. Mai. Oi. Benar sapi. Ayo. Wah, bener sapi negara deh. Oi. Siap. Bang. Penangan sapi. Hei. Aduh, siap, denger. Alhamdulillah. Ke mana? Aing nang sapi euy. Kurban aing kurban. Minjam duit 100. Oh, siap. Kurban. Oh, ada ieu sapina euy. Sapi urang kebenaran. Kemarin Oh, saya itu sapi. Heeh. Sebriji. Sapi nya dua lah urang dua lah. Kebenaran nyesat dua ya teh. Aduh, ada ieu. Mau Aya dipus nu beli. meuli itu teh nyesat dua deui. Mana wae ieu sapina euy. Tanya saya jeung ieu. Sabar aja sabar. Harga pokoknya mah harga miring. Oh, jam miring. Heeh. Bae atuh bisa mah euy. Engke eta nu teh. Siap. Oh, tuh isi goblok teh harus. Takol Eh. bapak nang gitu mah. Murah. Ah, bae sok jadikeun ku aing. Dua nana. Dua eta diantarkeun ka. Siap. Oh, Ya sore lah diantarkeun ku urang. siap. Sok. Jadinya. Siap. Siap. Nuhun nya. Oke. Aing nempoela sapi euy. Lalu itu teh kitu sapi teh. Diborong ieu ku aing sapi teh kabeh. Kang, yang si kemet tuh. Aya tadi maka itu udah itu sapi teh beli ku urang seluar lu sapi ieu teh. Aduh, terus kemet, iya tuh seperti harga juga udah bayar itu kurang jual. Udah aku yang sapi ku beli ku aing. 40 juta Kang itu. Darulah ku aing teh. Tuh, si kemet yang mana tuh si kemet? Aing tadi teh kan ditutup si kemet teh. Oh, bang, si kemet kelakuan anak itu. Wah, ini di tangan Kang ya. Masuk, masuk. Jangan Beli ku aing teh kabeh ge. Oh, siapa tuh gitu? Masuk. Hei, enak tangan si kemet dia. Kunaon deui atuh euy? Kurang tangan ayeuna. Kunaon? Iya, si kemet kan itu teh lain sapi si kemet. Terus kumaha tuh? Terus emang itu tuh, makin cuy. Nggak sana orang tangan si kemet di itu. Kali turun tangan lah. Kumahan ayeuna jadi. Buru. Nih. Hasil anjing cari sapi buahnya. Oh, tempo tah. Hasilnya geus transfer. Masalah sapi na malah kemangke we. Goblok. Oh, bener. Penting cair heula we. Berarti semprewang. Karena mah amanah dibagi dua. Berarti 20 Karena mah mau bisa saret 3 bulan tah sih semua. Ini apa enak tuh. Amanah. Ini kita orang toko teh. Siapa? Iya, ayo tuh. Siapa bang? Si kemet kelakuan gobloknya kelakuan anak. Itu kumaha deh? Geus kuanya nama jalikeun sia. Nipu duit aing 40 juta. Tuh, anjir aing tarekan ku kitu aya mah euy. Kacau. Awas kemet.